tak orang teu bisa tak istiqomah madak cek hati masam iya tuh kula mah waya beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu seje cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula cek nyana sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas orang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah ieu kelas biasa-biasa ya Allah ya Rabbi urang taraweh bae urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung